sing bener-bener anjeun jadi budak angon kaangon diri anjeun ku aturan-aturan agama ku aturan-aturan negara hartina anjeun teh kagero sing bener-bener anjeun hasi tina godogan kawasan di muka dina bab ilmu peremuan teh pek amalkeun sabab lamun teu diamalkeun bakal jadi patakonan engke di akhir jeung eta anu bakal ai budak di dieu teh pannya eta budak teh anu pinuh ku pengabdian ngaran-ngaran jalma anu pinuh ku pengabdian moal leupas tina pitulung tuh iya kana budu wa iya kana nasta'in moal leupas tina pitulung tapi sabalikna ayeuna di nagara teh amuing kejadian ajab di mana-mana recetna belah wetan lumpur panas kecan gas ngabeledug korban sababaraha urang can rengse kejadian belah wetan geus jelegur belah kidul tsunami teh itu teh can rengse diomean belah kidul cing carorowok jelema belah kulon can rengse di belah kulon ayeuna jeleger belah kaler maka jeung aya angin puting beliung segala geuninnya angin beliung teteh mah rupa-rupa encan longsor banjir mun halodo kahuruan kendaraan cing jaleleger can gempa laras malah beh di negara astina napi weh ka ngotoran ka selebritis anu kabeh padahal eta teh mengukur hiji dua meureun lamun dina hileud teh mah hileudna maka jeung wani ngabunuh batur selebritis teh rupi-rupi kejadian narkoba geuningan aya langsung pisan selebritisna aya nu maehan deui tah muga-muga kukurunjungna hidup ieu teh saolah-olah anjeun anu dipercaya ayeuna ke kahareup anu bakal bisa ngajawab kana tantangan anu bakal datang nonoman kiwari anu pinuh kuridikan rohani jeung jasmani nyaeta budak angon jiwa anjeun teh cing kaangon ku rahmat pitulung pangeran cara jeung katangtuanana anjeun teh cing jadi jalma anu kasurupan surup ku wahyu pangeran kasurupan ku rahmat pangeran di mana geus kasurupan dina pagaweanana teh surup dina tekadna dina ucapna dina lampahna moal sumang kadengena ku batur teh jadi pamimpin teh mudah-mudahan wae kaula nun apan anjeun teh eta teh tulang tongong nagara heukeun bari jelema kaula oge sok salah kanca tong diseungseurikeun kitu da eta mah ngomong kaula teh keur kasalenger kasaletot maksud teh beu ai geus kolot geus sepuh mah sok serba hilap laras kaula nun nya laras tah wayahna hidup geura talungtik deui pangarti teangan deui pangabisa geura susul pangalaman nepi ka berbah mana jik ai ngaran-ngaran urang neangan ilmu mah nepi ka negeri Cina ka itu ngan kulantaran Cina loba di dieu we deukeutan tukang kenang ke Cina nya tong boro dina bab ekonomi di Cina mah sulap oge pangalusna pangsaena nepi ka jiga sulap urang lalawora sulap kumaha sulap geuning barato editan si nyokot duit nepi ka ayeuna teu kapanggih teh sulap
nya tah sing bener-bener anjeun jadi budak angon kaangon diri anjeun ku aturan-aturan agama ku aturan-aturan negara hartina anjeun teh kagero cing bener-bener anjeun hasi tina godogan kawasan di muka dina bab ilmu peremuan teh pek amalkeun sabab lamun teu diamalkeun bakal jadi patakonan engke di akhir jeung eta anu bakal molongpongkeun jalan ka gedong ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna teh hiji ilmu nu diamalkeun kadua harta nu disodakoh jariahkeun katilu nyaeta anak anu soleh cing jadi jalma anu soleh anjeun teu kasep sararea leres kaula nu pek laksanakeun ayeuna teh rek ngabantukeun keamanannya di negara Lesanpura leres kaula nun keke anu jadi jago sae marana pun adi putra Kangjeng Rama paman kakasina Raden Setyaki Setia Hidayat sanes Setia Hidayat saha Setyaki oh Setyaki nya oh da bureun di dieu eyang teh loba kawawuhan setia kitu teh aya dana setia aya Setia Hidayat nya tak kitu kasep heujung atuh tah rupina ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingahan kana naon rupiha patwa sareng didikan atikan mugia wae jadi jimat paripih mugia wae jadi jimat paripih kaula nun eyang pek buktikeun dina amal hidup mah jempekeun sungut mah lah gandeng nya negara raneng sote ieu teh sabenerna mah can katararimu pangna jelema daek dordar pasalia paham teh kulantaran can pararangi tah meunang omongan kitu teh eyang teh kamari cikeneh lunta lanto kabulah ditu aya ninina nyarekan incuna nyaeta incuna aya 5 anana mah dititah neangan tampolong ceuk saurang di dapur ceuk saurang di kamar ceuk saurang di kamar cai raribut kabeh pan sabab naon can kapanggih ai geus kapanggih patampolongna da jararem poe kabeh atuh tanu matak di mana-mana jelema raribut keneh tina pasalia paham komo nepi ka paseana eta teh nemongkeun kalemahan pribadina hartina teh can kapanggih teh leres oh kitu we teh yang mah ju rupina moal dingkekeun deui tah Arjuna kaula nun ulah ngaleungitkeun tatali karuhun maksudna eyang denge moal aya urang mun eueuh karuhun urang sabab naon ieu dengekeun kumararane ieu tatali karuhun teh lain dipegat-pegatkeun tapi kudu disambung-sambungkeun deui akibat nepi kararieu teh kaayaanana akibat tina mohokeun kana tatali karuhun bari hirup sapopoe nyaeta tekad ucap lampahna ulah leupas tina sunah rasul sakitu sing bisa minah ngabedakeun mana budaya mana agama mana adat leres nya tah kitu kasep mihape tah maksud tatali karuhun di dieu teh ai bapa maneh aki maneh heuh kaula nepi ka kaitu karuhun-karuhun teh nyaeta di mana rek init-initan teh tara jauh ti Semar jeung si Cepot jeung si Dawala jeung si Gareng oh leres ulah dijauhan eta jelema geura sok sabab naon manehna teh da jiga bodoh so teh jiga beleguk padahal eta teh jelema keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong oh leres sae di mana eta nya urang sampeur we ayeuna da caket di sok ngababakan manehna mah
baik sampur katunya leras atuh rupina dina waktos ayeuna permios sanes teu sono bralu mampah jeung lumaku kasih hayu janji urang ngajug-jug nagara lesan pura permios eyang bra kasih Allah Duh. Permios eyang bra tuturkeun eta budak ulah dijauhan sabab aya cahaya dina tarangna boa eta anu disebut budak angon teh satria piningit teh leres kaula nu baik lain-lain baca diri baca aya naon pu kuplak satri ucap hari lurang